Nah, atunya ieu teh poe teh hujan wae. Saki di dita barang gawe, henteu wae gawe wae. Karep jam poe keuneun. Hese di poe ge geuning da cuaca teh hujan wae. Kumaha atunya ieu teh baraling kieu. Nya nepi ka pohon namun deui oge. Nah, teu kadenge ngagolaknya geuning cai teh. Alah bau tutup. Alah geuning saat cai teh. Kumahanya saat tuh cai deui. Kamana deunya ieu si Aa ongkona rek kampikeun hayam tapi eueuh wae. Kadang suara si eueuh. Iya, aya mana teh budak di abun cuma muncul kucing, muncul siung. Heeh, ai maneh. Nah, tuh ari Dede ngador wae. Ya ampun. In, itu laki mana? Ari Aa ti mana wae? Mana ngomongkan orang? Ari Aa ti mana? Itu abi neueur cai nepi ka genghek, beak eueuh cai. Rabayan ti pipir. Oh, marah hayam di mana? Geus nyangan renda anyar. Gimana ngomong teh ngomong teh ka mana Idar? Tapi heueuh. Bener ngomong teh emang anu daengkeun kitu. Tuh, mau diizinan rek nyandung mah, rek nyandung ya 5. Rek nyandung naon jeung kucing. Bola laki edan. Bae ah aing rek nyandung. Garelo. Baik orang oge dek nyandung. Ini dijual sih. Hei, boa garelo laki ayeuna mah gawe henteu nyandung hayang. Keun bae neng di Candung mah eta teh cing cirining jalma soleh. Neng daek teu di Candung ku Pak Ustad.